Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ismatuhum ari karaksana para rasul kasairil malaikati eta saperti sasesana pirang-pirang malaikat. Wajibatun eta wajib wa paudolul malaikati wa paudolu sareng ngunggulan itu rasul al malaikata ka malaikat wal mustahilu sareng ari anu mustahil didukuli wajibin eta lalawanan tiap-tiap anu wajib. Fahpad kudu ngaraksa anjeun kudu apal anjeun li khamsina kana 50 bihukmin wajibin kalawan hukum anu wajib. Tafsilu khamsatin wa isrina ari perincian anu 25 lazim eta misti itu tafsil kula mukallafin ka tiap-tiap jalma mukallaf pahaki kudu nganyatakeun anjeun wagtanim sareng ngalap untung anjeun. Hum ari itu khamsati wa isrin Adamu eta Nabi Adam, Idrisu Nabi Idris, Nuhun Nabi Nuh, Hudu Nabi Hud, ma'a sholihin sarta Nabi Soleh, wa Ibrahimu sareng Nabi Ibrahim, kulun ari sakabehna teh mutabaun eta anu diturut. Lutun Nabi Lut wa Ismailu sareng Nabi Ismail, Ishaqu Nabi Ishaq, kaza eta nya kitu deui saperti Ishaq, Yaqubu ari Nabi Yaqub, Yusufu Nabi Yusuf, wa Ayyubu sareng Nabi Ayub, ihtada anu diturut itu Ayub. Syu'aibu Nabi Syu'aib, Harunu Nabi Harun, wa Musa sareng Nabi Musa, wal Yasa sareng Nabi Yasa, Zulkifli Nabi Zulkifli, Dawudu Nabi Daud, Sulaimanu sareng Nabi Sulaiman, ittaba'a anu turut itu Sulaiman, Ilyasu Nabi Ilyas, Yunusu Nabi Yunus, Zakaria Nabi Zakaria, Yahya Nabi Yahya, Isa Nabi Isa, wa Toha sareng Nabi Muhammad, khatimun anu jadi panungtung da kudu ninggalkeun anjeun goya kana kamangmangan. Alaihim eta muga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Walihim sareng ka kulawargina itu rusul madamat salagi naon al ayyamu salagi aya naon al ayyamu pirang-pirang poe. Wal malaku sareng ari pirang-pirang malaikat allazi eta anu bila abin kalawan teu aya bapa wa umin sareng teu aya ibu. La akla taratuang itu malak la syurba tara ngaleueut wala nauma sareng tara kulem lahum eta tetep itu malaikat. Tafsilu asyrin ari perincian anu 10 minhum eta tetep itu tafsil teh Jibrilu ari malaikat Jibril, Mikalu malaikat Mikail, Israfilu malak Israfil, Izrail malak Izrail, Mungkaru malak Mungkar, Nakirun malak Nakir, Warokibun sareng malak Rokib, wa kaza sareng eta nya kitu saperti Rokib, Atidun ari malak Atid, Malikun malak Malik, Waridwanu sareng malak Ridwan, ihtaza anu turut itu Ridwan. Arba'atun ari anu opat min kutubin tina pirang-pirang kitab tetap siluha eta ari perincian itu arba'ah. Tauratu Musa eta Tauratna Nabi Musa, bil huda eta tetep kalawan pituduh, tangziluha ari turuna itu Taurat. Zaburu Dawuda zaburna kitab Nabi kitab zaburna Daud, wa Injilu sareng ari Injil ala Isa eta turun ka Nabi Isa. Wa Furqanu sareng ari Al-Qur'an atawa Al-Furqan ala khairil mala eta turun ka pangsaena makhluk. Wa suhuful khalili sareng ari pirang-pirang suhufna Nabi Ibrahim wal kalimi sareng Nabi Musa, fiha eta tetep dina itu suhuf teh kalamul hakami ari cariosan anu ngahukuman, al-alimi anu maha uninga. Sakitu heula wallahu a'lam bishawab.